Anjeun Pandu manehna mah tadi neungeul ieu mah teu diteungeul ujung kacungkal sorangan ditiup ku anjeun di rumah os dunungan abdi mah sintara sombong percaya kumaha aduh sadaya-daya kaula leuleus asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan kaula nu ampun teuing mugi awe kengeng penang taingan Gusti nu kagungan damang aduh nya dunungan aing mah tara dendam tara musuh geus eleh oge kalah didoakeun geuning aduh Panu ampun kaula Panu bade titipun adi we si Madri mulah dinya nyeri sawios titipkeun ka abdi neke kedewek neke jadi cinekna bujang hingga hasil kaula saemara Dewi Kunti nali berata tuang raka laras dalah pun adi oge ayeuna Dewi Madrib kasangakeun we kasalira Pandu sanak ka nagara Astina dua yakin tapi nadama saya ngampi anjeun tangtosna oge Dewi Kunti kagonol ka negara Astina kasanak oge rayina Dewi Madrim dititipkeun ngampi titipan bade ditikah ku salira teu acan nah margi kaula teh gaduh lanceuk dulur kaula teh 3 sareng kaula nupang agengna lanceuk kaula Kakang Dastarata nu kadua kaula nu katilu abdi gitu nu katiluna Widura ai Widura mah ayeuna mah tos janten doktor di Balong Gede nya dokter pribadi nya wartos kene dokter mah kitu Widura mah janten dokter nu katilu mah abdi kitu naon kewe atuh jodoh kaula mah babu kaula ya ai kitu naman sakitu oh jadi anu dua ieu oge Dewi Kunti Madrim teh teu acan puguh jadi jodoh kaula kumaha pamilihan pun lanceuk we kaula mah Kakang Dastarata oh saya nya eta mah teu langkung anu penting titipe pun adi Madrim nampire bunuh saketika mangga urang sami lumebet heula we ka karaton ayeuna urang sami-sami silaturahim sajabina ti silaturahim teh rupina bade serah terima putri kasangakeun Dewi Kunti Nalibrata ti kaula ti pihak Mandura kasalira ti salira ka Pandu oke sakantenan tuang rayi tepi nodama mangga diaturan lagi nah jelema sombong gitu akhir namanya kelakuan sorangan cek dewek oke tidak tadi ku sombongna oke geus eleh jelema mah ulah lalawora hidup di dunia kita itu sareng sena serah terima Dewi Kunti Nalibrata dicanak ku Pandu ka negara Astina sareng Dewi Madrim itu kaya anak lalampahan Raden Pandu kebat lumampah mulih ke negara Astina kat sarios di satengahing marga aya sinatria lumampah nyata jajaka ari kakasihna teh Raden Suman ti nagara Prasajenar
maksad mah bade ka Mandura bade ngiring Saemara di sarangan kurakana ari rakana teh istri kakasihna Dewi Gandari Suman kaulah daguan atuh lempang tarik-tarik teuing dek milu Saemara kaulah ka negara Mandura kan jeung ieu kilan ceuk bet milu wae aceu dagoan Suman Kejambi rek ngadon mantu ngakariring bari ngawi abdi malim di kantun alim di kantun ten tepi tening setengah king marga